Cekeno. Naon, Aang? Iya, Aang teh di titah nganyuk beas jeung minyak gerak ku si emak. Oh, sok atuh. Beasna sabaraha liter? Minyakna sakumaha, Aang? Sigar biasa we ce meureun. Beas 3 liter, minyakna 1 kilo. Geus nyana tah hungkul, Aang. Nuhun, Ce. Ce, angsulana mah kana permenkeun we nya. Ari maneh gurani ieu. Geus puguh nganyuk make jeung menta pulangan sagala. Ya Allah. Pak, nah apa moal ngojek? Moal sepi muatana ang. Paya atuh ku Aang urang dikenekan yuk, Pak. Har, ari mana gelo? Manya ojek make kenek sagala. Ari engke penumpangna diuk di mana tuh, Ang? Heueuh nya. Ya Allah. Kang, abdi teh wengi ngimpen gerak Kang. Ngimpen naon, Mas? Oh, ngimpen bobo jeung anu geulis. Kumaha tah dina jero ngimpi teh? Pokona mah Kang endah pisan. Ngan pas abdi gugah eta nu geulis teh henteu aya. Oh. Pan abdi teh kasal atuh. Abdi teh bobo deui we. Tekung si Lila Kang ngimpen deui wae. Ngimpen naon deui, Mas? Oh, eta ngimpen gaduh aci seueur pisan. Oh, gitu. Pas abdi gugah dicabakan dina pesak calana acisna teh henteu aya deui we. Abdi teh bobo deui we atuh da kesel. Gerak tekung si Lila eta abdi teh ngimpen deui wae. Walah, eta ngimpen naon deui cenah? Oh, ayeuna mang ieu ngimpen Terus kumaha tah? Oh, pas abdi gugah dicabak teh aya geura teh. Dasar gelo. Ya Allah. Mut tadi peuting kuring ngimpi ulin ka Bandung. Oh, pantasan atuh ari kitu mah. Maksud maneh? Tadi peuting basa urang ngimpi rek nyamper ngarona ka maneh, manehna eueuh. Dasar. Ya Allah. Aang, hayu urang urak belut ya. Tapi Pak, da Aang pan teu menang kokotoran ku si emak. Baiklah, bapak ke nu bebeja ka maneh. Tapi Pak, pan di sawah teh sok loba orai. Pira orai cai atuh. Da mah matakna naon? Pan aya bapak, kalem we. Tapi Pak, Aang mah teu apa ayana belut belah manana atuh. Kuing eta mah di tayanganana. Tapi Pak, ceudeuh kieu geuning cuacana oge. Sieun kaburu hujan, pan cenah lamun hujan mah teu meunang aya di sawah bisi kabentar gelap, Pak. Da maneh sarang anu ngalilakeunana. Tuh kaburu hujan manten. Ngomong tadi atuh mah milu gitu. Haha, eta geuningan Bapak apa? Hoream Aang mah kalah tarunuh kieu, Pak. Stres gua budak teh. Ya Allah. Halo? Iya, halo? Kang Oha, tulunganlah di bumi Enung tak aya sasaha, kumahanya? Oh, kebenaran atuh Neng. Mohon atuh, ayeuna ka bumi. Sabar we nya Neng, antosan. Beberapa jam kemudian. Halo? Iya, halo? Neng. Ieu nuju di payunan bumi Neng Nung ye. Ih, Aris ya. Pan Neng tadi nyarios. Di bumi tak aya jalmi. Ieu Enung nuju di kebon. Gehel, sugan teh. Boro mah uing geus tato, rek mojok tadi nama. Ketipeng ye. Hanas ngincit ka dieu maksakeun nyewa ojek. Ya Allah. Mana karcisna Jang? Da abdi mah sanes bade lalajo main bal, Pak. Rek naon atuh ka dieu? Eta bade ningal wasit mimpin pertandinganana jujur henteu. Mun teu jujur bade dipaledog ku abdi. Nyingkah sia. Ya Allah. Nah maneh acan kawin wae euy.
teu sieun kaburu kolot gitu. Ah iya, uing mah keur nungguan euy. Nungguan saha Ang? Nungguan pamajikan maneh jadi rana ha. Gelo sia. Punten, araya gitu. Araya, mangga kalebet Jang. Iya bade tumaros. Ari bumina Pak Bambang teh iya gitu. Sumuhun aya keperogian naon gitu. Ah, teu aya nanaon. Mung hoyong terang we rupana saderek Pak Bambang teh. Hideung geuningnya rupa bapak teh. Antohot sia. Ang, eta maneh ulah mayan reungit sia. Nah Pak, datel atuh Pak nyocona. Bae antepkeun Ang nyocok oge. Yeuh, coba pikir kumaneh. Lamun reungit dipaehan unggal poe engke mun reungitna beak, atuh pabrik anu nyeun obat anti reungit pasti bakal bangkrut Ang. Otomatis tah karyawanna diparehaka, jadi we ngalangur. Ke lamun nganggur, ke saha anu maraban anak jeung pamajikanana atuh? Oh, nyanya Pak. Ang, bapak pangmeserkeun kopi, bakso jeung es campurnya. Tah, duitnya 20.000. Oke Pak. Nyajik atuh buru. Beberapa menit kemudian. Ya Pak, kopi, bakso jeung es campurna. Sarang, sabungkus atuh. Nah, ieu mah beuti hijikeun. Ah, tuh Pak, engke oge na joro beuteung pasti ngahiji Pak. Da moal apa pisah. Taya deui keresekna cenah tadi teh.